Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Ataya Syarani Zahra di kelas 12 IPS 5. Dinten ieu abdi bade ngadamel rujak. Alas sareng bahana nyaeta aya bengkoang, bonteng, mangga, dahanas, kadongdong, jeung kates. Bumbuna nyaeta suuk, gula berem, uyah, goreng bawang bodas, cabe, tarasi, jeung cai asem. Alat-alatna nyaeta aya piring, coet, sendok, jeung wadah. Cara ngadamelna hiji, siapkeun coet, asupkeun suuk, cabe, uyah, gula berem, goreng bawang bodas, tarasi. 2. Ulek sadaya bumbuna sampai halus. Tambahkeun cai asem sacukupna. Ulek deui sampai nyampur. Sambel nuntos diulek, pindahkeun kana wadah. Sajikeun bumbu rujak sareng potongan buah. Rujak siap dihidangkeun.